aing tuh. Terus geus turun. Aduh, aing mawa kolot kieu ya wae. Aing asa turun berau aing mah. Itu dah jaga aing tadi mending orang sih mau ngajak beuting wae. Berang teh kaburu ka sawah. Sok ayo. Duduk dadak ti peuting moal era ieu ngomong. Jabak ka kantor ieu mah. Heeh geus hayu mah era ieu sebenarnya aya di dieu yuk. Sok atuh kumaha ka ditu? Buru atuh. Hayu gawat. Abah mah ah. Ngemplong pantona mah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ngemplong pantona. Waalaikumsalam. Wah, aya. Tamu. Da mah. Alhamdulillah. Di mana itu, Bah? Manawi? Abdi ti bunter. Di Bunter. Oh, pada kasahnya Manawi. Aya peryogi. Iya abdi teh. Oh, enggak atuh kalau betul. Ka aherisna aya. Iya di lebat ya, lah. Dia. Mangga tuh. Di lebat kayak di. Sama mangga atuh. Enggak. Sok abah. Sok, Pak. Bunten. Mana? Loh, kalian kerabat. Ayo we. Kenapa? Ya, baik dia ada labu. Oh, mangga. Ya terus itu. Hah. Duh, iya ayamnya ya. Dia ngajak por ya. Iyo. Oh, komo dia Bang malah. Mohon. Tadi teh narosa kemerdekaan ya. Mohon peryogi ka aheris. Oh, Manawi aya peryogi naon ya? Nah, aya peryogi sakedi. Abah teh pan naik boga jahat ieu teh. Jahat. Hajat. Bukan Hajat. jahat. Abi menyeruan jahat. Mohon arek hajat. Hiburan. Pada hiburan. Hiburan. Oh, Ngawinkeun abah. Itu. Ngawinkeun incu. Suara apa yang kawin deui? Oh, atuh karena we. Maneh keur ngomong. Malu ke sekolah mereka. Apa ngomong bergerak gimana? Maksud tadi teh hadisnya bari wartosan abah teh bari nikahkeun. Oh, pada aya maksud dan bari hajatan namanya. Ya. Dupi sareng Hermes kenal. Buat kenal atuh. Apa na aja cek paribasa cenah. Ngipit kudu amit, ngalah kudu mentak. Mohon ras. Arek ngebejaan. Mohon pada wartosan Hermes pada wartosan lain apa tadi gaduh maksud bari kitu nya. Ngulam maksudna. Arek ngulom. Mohon pun tanda teh kieu dia duh. Mohon. Ada tepi kan Bisa berkaya anak kieu itu aya cacing acan mah. Ngatur. Dan Berbaik eueuh cai mah. Nu penting masalah aya kopi. Kapan dia sok tapi gini kayak ambil nyaliran teh kan. Oh. Nuju aya acara ayeuna teh. kamarana. Mohon. Aya acara. Mohon akan miskin ka resan nuju di ditu ayeuna teh. Acara naon? Acara naon? Nuju ieu kepangan ulang tahun. Gitu. Oh. Mohon ulang tahun. Ulang tahun ieu masa teh GMBI. Oh, iya. Mohon ayeuna teh. Gawe anjeunna ayeuna dari itu. Nya cek urang teh tadi perang ka diona. Sudah kasalah heula tuh abah. Kalah Pagi siang tadi urang karo di kalau dia. kalah bopoh main ya. Panungguan sih karnawi itu dah teka buruk pancen Kalah bopoh. Kasalah wae cuma jadi kelakon eueuh jama. Mun acarana di mana? Eta di desa. Ayo urang minta milu. Kapan abi mah dia tadi mau beres-beres heula gitu. Abi ge bade ka ditu. Wah, mohon parasan di dia teh sasa sok can tuban ke geus-geus mah ka ditu. Abi ge bade ka ditu gitu ge mah. Mohon. Untung we abah ge aya kena abi di dieu mohon kana rasa ka dieu teh. Acara naon acara naon? Ulang tahun GMBI. Oh, ulang tahun. Bahasa mana? Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Biasanya happy birthday. Oh, happy birthday. Happy birthday to you. To you. To you. happy birthday to you. Luka sabaraha. Anu ka 18, Bah. Eta teh. Oh. Kan GMBI ke 18 tahun. Alhamdulillah gitu. GMBI teh naon hartosna?
tadi. Apa mana tuh apa? Apa nanti enggak itu singkatan deh. Pada GMB itu kan gerakan masyarakat bawah Indonesia. Oh, apa mah bawah pisan ngomong. Maksudnya Masyarakat bawah pisan. bawah naon apa? Di bawah masyarakat. Oh, bawah masyarakat. Gitu. Apa terek boga hajat. Mohon keresan pisannya ieu. Nu jadi aya di dieu gitu maksudnya aya hadisna. Atuh pami kersana ka ditu we tuh. Wah, tapi Apa jadi ulang gitu? nah, itu dah apa menguranan untuk apa enggak? Mohon manawi gitu Mbak. Nganton bae alhamdulillah tuh. Nah, gitu. Ulang tahun anu kasapan belas Mohon alhamdulillah mohon ngadegna gitu bae teh tujuan kawakit ayeuna teh 18 tahun. Oh, mohon sae atuh Mohon. mohon tak jadi apa oke kan dia teh pemaksaan teh gitu ngawartosan belum gitu. Mohon Kak dieu Kak GMBI. Atuh aya cenah nanti aya atuh cuang sakalian we ngucapkeun ulang tahunnya. Jangan sesangan dia itu. Apa nu kudu kitu kudu saling ngadukung. Antawis sanadesa mah harus saling dukung. Tuh ulah iya. Apan kaleresan Abah teh ditunil. Ditulis sudah. Tunil Suna Channel. Oh, pantesan barudak cenah. Sok cenah buka tunil. Naon gitu? Akhirnya sih kan. Tunil. Naon sih tunil? Tunil cenah dina YouTube lawakan. Tunil Suna Channel. Naon saha sih teh ieu? Abah Yus. Alasan ieu Nah, nya. mohon nu mawe urang ka dieu. Abi nu bae kuningnya, Bang. Main ningali ka YouTube mah sok abi geuna. Alhamdulillah apa naik we mengadukung ka para seniman oge semua. Mohon oge mudahan manya teu mulang. Ieu mohon nu mawi. Keun bae eta perlu ngomong isuk deui-nya. Mohon Ayeuna mah cuang ucapkeun selamat we atuh. Mohon. Cong selamat ulang tahun ka 18 KGMBI ulang tahun anu ke-18. Semoga sukses jaya selalunya, Pak. selalu maju terus. Gitu. Ngabantu masyarakat bawah gitu. Ya, siap. Dakwah ge seniman teu dibantu mah. Barudak-barudak model kieu ye. Arek kumaha? Ieu jam ulang tahun ke-18 kan GMBI. Jaya selalu. Jaya selalu. Mohon gitu. Gitu penginten. Mohon. Wartosan ka RT. Insyaallah mohon. Da waramu jeung barudak bangsa emeng bangsa gede nya sing daratan bisi abah teu kaburu ka dieu isu. Mana tuh babi di. Ayo karena we. Ayo pada tuh maneh. Karena bade teras bae apa? Teras we. Oh, mana tuh bade teras. Kayak babi batas lah ieu mah. Nya kelak ketan. Bisi teu arah pahlun meureunana nya ieu sukadana mah. Tapi teh nu mana? Mohon. Ieu eta teh budak abah keneh. Ngeris teh nu helah nama kinclong. Kinclong. Kinclong teh burucak burino. Burucak burino. Gitu we nya teh. Bapak heureuy abahnya. Teu sawios Pak. Heureuy abah. Teu sawios lah. Salam we. Waalaikumsalam. Mohon. Wilujeng ulang tahun. Ada 18 GMBI. Siap, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Tunil Suna Channel mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-19 untuk GMBI. Semoga tetap jaya. Hidup GMBI. Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.